Sampurasun pamirsa sadayana, patepang di sareng simkuring Muhammad Harsyaran Iansyah dina acara Warcis Warta Saputar Cianjur dina dinten Sabtu kaping 25 Februari 2023 tabuh salapan nepi ka 10 enjing-enjing. Pamirsa sadayana, kaping 21 November tahun 2022 dinten Senin tabuh hiji leuwih 20 menit aya lini 5,6 magnitudo di Cianjur, Jawa Barat, tepatna di Kecamatan Cugenang. Lumangsu kana eta lini, data BMKG nepi ka tanggal 22 November tahun 2022 geus aya 140 lini susulan. Dumansar kana data BMKG kaping 22 November tahun 2022 aya 140 gempa susulan anu kacatet. Rata-ratana 1,2 nepikeun 4,2 magnitudo jeung jerona sakitar 10 km. Saeutikna aya 168 desa anu kapangaruhanana ku eta kajadian lini. 6.585 aya dinyatakeun rusak, 13.630 Bupati Cianjur Herman Suherman ngaluarkeun pernyataan yen korban maot dina kajadian lini ngahontal 600 jiwa. Herman boga alesan bedana jumlah korban anu ditepikeun ku dirina jeung BMKG. Anjeunna ngaku yen seueur warga anu janten korban tapi henteu ngalaporkeun. Nana ieu mangrupina panyebab naha korban genap jadi nepi ka 600 jiwa. Kuwi pidoana ti sadayana namanya kena gempa yo japit tacana ka itu cana tanya ancek kagum pupan ya Allah gempa ya Allah ya Rasulullah masyarakat ya Allah ya Rasulullah udah kamar aku mana entos lah Ini salah satu rumah makan di depan Desa Cikaroya. Pamirsa sakitu wae anu tiasa ku abdi didugikeun mugi-mugi aya mangpaatna. Sakitu anu dipihatur hamputeun anu dikasuhun, hampura anu didega. Wilujeng enjing sadayana hurip Sunda.